jebret sindang barang. Beda datangna can pakilila anu jangkung katukana motor naon disebatna pek teu kuku sadayana naon pi ngaranana anu jangkung katukana motor ninja disebat. Suraseri sok ngandal ngiri tarik lompatna gancang pisan teka tepi sakapeung reuas lompatna apung-apungan gagah lir manuk dadali beda datangna can pakilila anu jangkung katukana motor naon disebatna pek teu kuku sadayana naon pi ngaranana anu jangkung katukana motor ninja disebat. Suraseri sok ngandar ngiri tarik lompatna gancang pisan teka tepi sakapeung reuas lompatna apung-apungan gagah lir manuk dadali beda datangna can pakilila anu jangkung katukana motor naon disebatna pek teu kuku sadayana naon pi ngaranana anu jangkung katukana motor ninja disebat. Beda datangna can pakilila anu jangkung katukana motor naon disebatna pek teu kuku sadayana naon pi ngaranana anu jangkung katukana motor ninja disebat.
Kanggo Bapak Yogi Ruhyat, penyiar Radio FM Sumedang. Ulah jangan teuing urang kudu eling di dunya urang bareng hamolanggeun salawasna. Ulah jangan teuing abdi longokan lamina saminggu abdi teh kasepian henteu aya nu ngarencangan gulang-guling ngan sorangan tiris taya nu ngeukepan boro-boro nu sapan sakapeung abdi sok pungan emot waktos papajangan silih ciwit silih usapan silih rangkul haneut pisan hati ratu tutunggulan jadi pinuh pangharepan nahanya sadaya sami ngalaman papacangan bagjana lain lumayan. Ulah jongjon teuing urang kudu eling di dunya urang bareng hamolanggeun salawasna. Ulah jongjon teuing abdi longokan lamina saminggu abdi teh kasepian henteu aya nu ngarencangan gulang-guling ngan sorangan tiris taya nu ngeukepan boro-boro nu sapan
bentang timur sok sanajan ngempur tapi kuring sugema gulan sanajan pati manehna bisa nyangan aduh diri harita teu puguh rasa bunga jeung gempur teu katulungan rek balik deui harita gede hareupan duh nasib diri poekeun di tengah jalan sugema diri aduh sugema hati rasa caang narawangan tapi telan bulan anjeunanya angan kungsi kapegat kumika nu ngahalangan bentang memang gibarana bentang timur sok sanajan ngempur tapi kuring sugema gubulan sanajan pati manehna bisa nyangan aduh diri harita teu puguh rasa bunga jeung gempur teu katulungan rek balik deui harita gede hareupan duh nasib diri poekeun di tengah jalan sugema diri aduh sugema hati rasa guliga asa caang narawangan tapi telan bulan anjeunanya angan kungsi kapegat kumika nu ngahalangan nyawa ngabentang memang gibarana bentang timur sok sanajan ngempur tapi kuring sugema gubulan sanajan penting manehna bisa nyangan aduh diri harita teu puguh rasa bunga jeung gempur teu katulungan rek balik deui harita gede hareupan aduh nasib diri poekeun di tengah jalan sugema diri aduh sugema hati rasa guliga asa caang narawangan tapi telan bulan anjeunanya angan kungsi kapegat kumika nu ngahalangan aduh diri
sugema diri aduh sugema hati rasa kuliga asa caang narawang tapi telana pulang anjeunanya angan ku ngesi kapegat ku migan nu ngahalangan. Kalau orang nyampai Tenjolaya Pasir Jambu Ciwidey. Hate sok bunga mun pareng aya ondangan di ondangawi di panggung anu hajatan sok asa baca kalboga pangasilan najana saeutik keresiko teu nyukupan eta mah soal biasa gede leutik ge dialah jeung tibatan urang nganggur tamat teuing nangkep tuur tapi mun nasib keur mujur sok boga duit tambahan sok menang duit saweran mun parek keur kabeneran. Masih urang Sumedang Karawang Bogor Bekasi Lampung oge aya. Hate sok bunga mun pareng aya ondangan di ondangawi di panggung anu hajatan sok asa baca bakal boga pangasilan najan saeutik keresiko teu nyukupan eta mah soal biasa gede leutik ge dialah jeung tibatan urang nganggur tamat teuing nangkep tuur tapi nu nasib keur mujur sok boga duit tambahan sok menang duit saweran mun pareng keur kabeneran. Hate sok bunga mun pareng aya ondangan di ondangawi di panggung anu hajatan sok asa baca bakal boga pangasilan najana saeutik keresiko teu nyukupan eta mah soal biasa eta gade leutik ge dialah jeung tibatan urang nganggur
urang nganggur tamat teuing nangkep tuur tapi mun nasib keur mujur sok boga duit tambahan sok menang duit saweran mun pareng keur kabeneran.
di pengkolan teu sangka kadinten salasa pendak deui lebah dinya aya janji kadinten repot ulah lempat tepang tabun tilu malah cenah dinten kemis rek jajak nepi ka imah Jumaah ngampleng aduh Sabtu ge suung rajana pagi poe Minggu hareuna jauh panyangka manehna keur maku budak kasampak bangun rewas kapanggih modak tengah keinget aduh tengah keinget di luar ngaku cacaka di iman gas kula warga tengah keinget aduh tengah keinget untungna anjeun waspada teu cilaka di peradaya kanggo ambu jepret sindang barang sok sanaja jauh kahalangan gunung moal sudah moal patut ku kacinta moal pelit kabawa caah sagara moal umut kalian unga moal gedak ka angin sabab hati tos kapetik kumanina raga awak kabawaku angin tresna mengket pake kadede anu geus maneh nu kapatri ku asih birahi aduh cinta tumerapna lain dibeli ku harta cinta suci tina ati sanubari dedeh asih geus dibikeun saenyana pahet janji moal arek ngijing sila ambu jepret sindang barang urang Cidaun sadayana sok sanaja jauh kahalangan gunung moal sudah moal patut ku kacinta moal palit kabawa caah sagara moal umut kalian unga moal gedak ka angin sabab
mangget pake kadede anu geus maneh nu kapatri ku asih birahi. Duh cinta tumerapna lain dibeli ku harta, cinta suci tina ati sanubari dedeh asih geus dibikeun saenyana pahet janji moal arek ngijing sila sok sanajan jauh kahalangan gunung moal sudah moal peton ku kacinta moal balik kabawa caah sagara moal ungut kalindungan moal gedak kaanginan sabab hate tos kapetik ku manehna raga awan kabawaku angin tresna mangget pake kadede anu geus maneh nu kapatri ku asih birahi. Aduh cinta tumerapna lain dibeli ku harta, cinta suci tina ati sanubari dedeh asih geus dibikeun saenyana pahet janji moal arek ngijing sila. Duh cinta tumerapna lain dibeli ku harta, cinta suci tina ati sanubari dedeh asih geus dibikeun saenyana pahet janji moal arek ngijing sila.